Ieu pasal teh bade ngajelaskeun tata krama barang tuang. Hiji, urang kedah terang yen manusia pasti peryogi kana tuangan coba lamun tetuang 3 poe. Lapar. Nya. Anu mana eta tuangan teh janten sumber energi pikeun urang. Coba lamun tetuang 3 poe laleuleus. Eueuh tanaga, eueuh energi. Tapi teu kenging leulewiheun mam teh. Kot saseubeuna, sabureutena, saolabna teu kenging. Sabab aya dawuhan Allah, wakulu wasrobu wala tusrifu. Pek da lahar anjeun, pek ngarinum anjeun, tapi ulah leulewiheun aranjeun. Innahu la yuhibbul musrifin. Sabab Allah mah teresep ka anu leulewiheun. Jangan berlebihan dina dahar jeung nginum. 2. Ku barang tuang teh kedah nganiatan sejak ngalap kakiatan kangge ibadah. Jadi niatan upami tuang teh supaya kuat ibadah, supaya kuat sholat, supaya kuat bekerja, mencari nafkah untuk menafkahi keluarga, supaya kuat nulungan batur, itu kan ibadah. Dalamun tebarang tuang mah bakal leuleus, moal bisa nangtung, moal bisa sholat, nangtung orang teh taniatan makana ku tuang teh supaya kuat ibadah. Margi aya hadis innamal a'malu binniyat, hartosna pastina ari pirang-pirang amal manusia direken ibadah atuh. Eta teh kumaha naonana? Niatna. Lamun teh al barang tuang teh diniatan supaya kuat ibadah, maka deal teh tuangna teh menang ganjaran. Jadi ibadah tuangna. Tapi lamun deal barang tuangna barang leueutna eueuh niat ibadah, eueuh niat supaya kuat dina ibadah, ngeuneunahan we. Maka deal teh barang tuangna teu menang ganjaran. Lebar. Hartos. 4. Kudu ngalap cekap ku tuangan anu aya sareng teu kenging nyuhunkeun anu teu aya. Jadi nu dituang teh anu aya we. Di bumi aya naon? Aya tempe. Aya nu sanes, aya teu daging. Teu aya. Ari meser daging kuat. Eueuh aya nama artosna. Sok ngalap cekap kudu naon? Kudu aya ku tempe. Oge cenah aya MBG. Zaman ayeuna mah nya. Misalna teh nu penting mah tiasa barang tuang jag-jag ngalaksanakeun sehingga jag-jag ngalaksanakeun ibadah nu penting mah tong leulewiheun teuing. 4. Teu kenging tuang nepi ka wareg teuing deal cenah. Kot bureuteu sabureuteuna teu kenging. Tapi kudu naon? Kedah tuang teh sacekapna. Margi wareg teuing teh bakal ngawaris kana gering, kana loba panyakit. Jadi matak balet deui. Seueur teuing seubeuh teuing mam teh. Sabab aya hadis iyakum wal bitnah, anjeun kudu sieun seubeuh teuing dahar. Jadi kudu sieun seubeuh teuing. Maksudna kudu sieun seubeuh teuing dahar teh ulah seubeuh teuing naon teh? Dahar teh naon sababna? Fa innaha mufsidatun lil badan. Sabab seubeuh teuing dahar teh matak ngaruksak kana badan, lain kalah ka jag-jag, kalah ka sehat deal. Wareg teuing tetapi kalah ka ruksak badan urang teh.
wa murisatun lisakom nu kaduana seubeuh teuing barang tuang teh matak loba gering loba panyakit gering weh nu katilu loba seubeuh teuing dahar teh wa muksilatun lil ibadah matak ngedul kana ibadah hoream weh hawa na teh ngalaksanakeun naon teh ibadah teh lamun naon loba teuing dahar seubeuh teuing dahar tak teu kenging meujeunna we urang manaon teh barang tuang teh